Nonton sketsa komedi nuatere sing herin helin hela Dan, betang panglaikan helaga sih beak. Bukan posisi benar teh. Ngenahin gua cakedeung. Alah. Allah. Bu. Ah. 2 4. Nah, yuk. 8 heueuh jik 2 3 paling ge. Ayo buru lempang na mana? Aduh, siangan buru we buru. Sudah capek udah jauh. Tah 10.000 tah. Segala teh duit segeuat ya. Oh, go. Ini kita teh sakit geus gede ge duit we duit. ulah bapernya dan ieu mah ukur hiburan Lain soal anak manuk euy. nyelekit saeutik anggap wae Kenal, Pak? Aing keur kieu we ka mana, Bang? Saya ke itu. Ah, Siap, Pak. kan. Rongsok. Mana ya? Rongsok yuk. Terus aja lama itu. Yang ditari isun. Itu kan ayah tabung gas usaha ya. Iya mah lumayan. Rongsokan yuk. Kayak bukan jalan. Boleh. Kemana? Kini ada rongsok lain. Ya. Mah gitu. Amun tabung gas sabaraha mun dibalik? Tabung gas. Heeh. Ya. 50 paling enggak. 50 atuh. 100. Nah, mal payu 100 mah di mana? Melek pek pisan. Ya tuh kajian lah. Bae sok. Ini mau naik aing mah meuli teh. Naik pada hese tuh dah. Rumpil. Buru atuh duitna. Oke, heula, pada di wadahan heula. Tuh. Buru. Iya tah. Nah, pukul. Nuhun. Sami-sami. Itu. Saya tengah jual gas. Kekurangan nanti mana eueuh gitu duit. Itu. Ramsuk. Aing mah. Manuk teh juga ini dia karek diajan di ber tapi jauh wae ber aing capek. Aing jaban ditapang belikeun gas ku bapak aing. Diamuk ieu mah gerak. Aduh, tabung gasnya kemana? Aduh. Bisa didieun teh. Mau gitu. Aing mah. Si Iksamilalilah teh ingat tuh meuli gas teh nya. Aduh, dijakeun erek. Terus we dipake. Iksan. Mana gas kuat? Aduh, Pak, tabung gas teh leungit. Nah leungit kumaha Iksan? Siap bisa leungit kituna keur kumaha? Pan tadi orang moro manuk, aya manuk alus, urang teh tabung gas teh ditunda. Ai pas balik di geus eueuh. Aduh, siap ada sok nyalawi dan pisan juda ini titah teh. Nah di mana manehna? Di Pak. Si daya pendangan. Di mana Iksan? Di Lebak tah. Atuh, nah siap atuh keur kumaha? Aing mah. Tah di titah teh cek aing oge. Saha eueuh nu ngaliwat tadi? Eueuh. Rongsok. Kampung sakitu gedena. Eueuh, pisan ngajual hiji-hiji acan. Untung we menang tabung hiji we mah ya. Lumayan. Rongsok. Ya mah kepala luguh pisan ka mana atuh da meureun ieu mah aya nu mawa. Rongsokan. Pak, Keur ngide rongsok mah. mohon, Pak. Teu manggih hanjal mah anu ka ditu anu moal tabung gas. Tabung gas, Pak. Tabung gas, Mang. Melon.
Hantu wa, wing mah teu papanggih jeung jalma anu mawa tabung gas. Aya ta, geus menang naon, Mang? Rongsok ieu mah. Rongsok naon? Rongsok besi ieu mah tadi nu ngical. Wa. Ari ieu tabung gas kehet. Sia. Anu ngical tadi. Bawanya kumang urang di dieu. Teu san. Tadi anu ngical wa. Wah, dibawa Pak ieu mah, Pak. Hantu sing sumpah. Bangsat ieu mah, Pak, bangsat. Lain sama nang meuli wa. Mang, ulah ngomong menang meuli. Jawab sing jujur, eta tabung gas di mana? Heuh sing bener Mang ya di mana? Nang meser ti si Jiwong wa. Anu bener sia teh? Sumpah wa abi mah teu bohong. Si Jiwonga mana? Adi itu tadi mah. Ya, ieu tabung gas. Tah budak teh meuli tabung gas. Nuhun. Mending kene ayeuna uang panggilan si Jiwongna heula. Ya hayu abi mah. Hayu wae. Siap. Hah? Tong padu teuing barang beuli, Mang. Yo, Mang Olisnya. Lamun ieu nampak ieu barang nanu urang dilaporkeun ka polisi beunang disangkana penadah. Pan abi teu tererang wa. Heeh, kudu tartib heula di mana gitu barangna. Sugan teh lain menang nyolong da teu apal abi mah. Kata boga duit teh. Menang milik. Itu geuning tukang rongsok jeung wadoyok. Tah ieu. Jiwong, Di mana, Wak? siang aja wa tabung gas. Naon maksudna? Oh, tabung gas. Mana, Wak? Ieu tah. Oh, nanu saha, Wak? Anu si Iksan ku aing ka tadi titah meuli. Da, urang mati ditu, Wak. Di ditu ti mana sia masuk main bawa wae. Di jalan. Heuh, napa tupang kumaha dijual? Atuh sugan teh nu bogana. Mikir sia mah. Sing eueuh nu bogana ge kehet sia teh maknya eueuh nu bogana eta. Tabung gas si jalan. Kada wae. Mana deui Iksan tuh udah sia keur meuli tabung gas. Kalah ke memor manuk. Da itu di bawah mah tuh udah mau leungit, Pak. Nah, anu di bawah tuh. Atuh apa san sugan teh lain nu maneh? Het sia gitulah. Sok gantian deui tah duit Mang Olis. Yuk. Pakai jajan, Wak. Karunya gantian. Da eueuh, ya tuh Maulis. Rudi, nu kitu mah. Keisukan we. Sok buru, gantian mah. Gantian tan Mang Olis karunya sia main ieu wae tuh Sok dah. buru tuh. Nyasan. Buru. Sok gantian. Depan ieu beak Maulis pakai jajan. Ai. Yang pakai mayar hutang ka itu BM mah. Gantian. Keisuk. Maulis isuknya. Buru gantian cing teh. Kumaha sia teh? Nasia kadon nyolot sia teh goblok. Ih, nasia kalah nyolot ka aing. Sia anu ngarugikeun ka aing. Koplok sia mah. Heueuh, pan aing geus ngomong isukan ku aing digantian. Oh, kalau kepopolotot sia mah. Gantian Mang Jiwong karunya. Ngajedok sia sana. Oh, apa nyolot ka aing, ha? Gantian cek aing oge tadi lah sok gantian. Nya wa nya. Sok gantian. Sok kepret nulis. Kepret we. Kepret sok. Sok buru. Sok gantian. Sia lamun mangki barang batur main jual wae sia. Gantian karunya cek aing teh. Pan eueuh duitna eta mah. Sok ape pikeun we ka Mang Olis tah. Sok. Buru. Yap, Isan. Ulah kitu-kitu deui jadi rugi batur. Ya karung Olis. Awas ya teh kunyuk. Tukang rongsok goblok. Aing tonjokna. Ieu carita sketsa komedi Sunda. Carita lucu Itu kata dapur apa sih kita puji bang kenapa jamaknya bang masih kena naon itu tangan Sia gawe naon ka dieu kunyuk. peda wae nembau pantau muka aing mah bisa badog Geus-geus lah si mah ganggu we aing. Adi itu lah. Kunyuk ngadon ka dieu deui. Kagok anjing wirang atuh aing keur nyeuseul kieu mah. Aing biasa nyebut kunyuk sok kalonti. Goblok. ai sih kebiasaan sih ya Naon atuh sia ka dieu deui goblok lah. gayana wae cenah sok di laundry Marang-marang we aing aya olahraga
kagak setek kunyuk. Cek aing ge pamajikan bawa ka dieu. Bisa ditugas ya ah. Ayo ngakaur monyet ah. Jadi ijah. Kalau gue keet lah. Kunyuk teh. Karam jadah sia kalau kang ngeledek ka aing. Ceu ijah. Naon atuh sia teh kunyuk ngadong ngaledek wae ka aing teh goblok. Ini sia ka ditu. Ceu ijah. Monyet teh. Janda ceu ijah. Was cai oge pemajikan dibawa sia mah. Ah. Aing nyusun agenan. Kabur si goblok. Monyet kalau ngaledek ka aing. Goblok jeung suyur ieu kakak. Songhek deh kieu. Kabur siur-siur acan. Nah, aing menik kieu teh nya nasib. Aing kahayang teh atuh cik ulah kieu-kieu teh euy. Kakak emosi aing. Malas nyese aing malas mandi. Penting mah rada seger wae kadeuleuna. Dah, nanti duiteun. Ongko da kunyuk haram jadah. Terus aing jadi tepurunan naon? Wirang goblok ah. Ding. Pangmalikin tabung gas sakedeung ya? Aing ek dahar. Sakedeung ke ku aing dibere dengan anu ngeunah. Aing dah. Aduh, siapa balapan teterek masak we eta? Tah, duitna Nasabaraha ieu 22. Aing jang aing. Ya kabina-bina teuing kudu main buruh we babal. Njing kuat. Mencari teman memang mudah. Punten. Mencari teman tidak Punten. susah. Jawab atuh goblok aing nyebut punten teh. Naon atuh sia teh cungur? Iya. Punten cek aing teh. Duh gelepak-gelepok wae mangga cek aing teh. Ah, kitu atuh. Sia meni fokus-fokus teuing. Mah aing we na sia meni sewot sia teh cungur. Heuh, mantangna jawab mun aya nu nyebut punten teh. Kaharepan banget aing sia nyebut punten gerak cungur. Goblok pan aing teh di dieu. Punten cek aing teh. Pan teu kadeuleuh sia teh cungur. Anjing sia ngale ngece sia ka aing. Sia nu ngaledek mah cungur. Ngece sia ka aing. Sia. Nyebutkeun teu kadeuleuh Teu cenah kadeuleuh. aing sagede kieu goblok. Apa cungar cenah kitu sia. Heeh, teu kadeuleuh ding. Teu kadeuleuh aslina. Aya nu ngaliwat teu kadeuleuh. Poek, melekpak, Iya. bulek. Sia cungur. goblok. Hah? Sia ngece. Mun aing nyebut bodas sia teh ngece. Eta mah fakta. Sarua beungeut sia ge pejet gitu. Sia we lah cungur. Ganggu we kesenangan aing. Cungur sia. Ih, teh kemana maneh? Teu kadeuleuh sia aing mawanon ieu. Ngadrom anjing. Didagorkeun kana bawa batok sia ku. Sia cungur dagor ku aing. Kaneng sia cungur. Kaneng sia cungur. Si kunyuk si cungur noleh banget aing teh salabatan noleh jin meureun. Ram jadah kunyuk teh. Bang, ka mana Kim? Nagih duit euy ka Mang Jiwong. Nakurut naon? Letaan KCRT pan kamari di ieu ning dipake. Iya, tulah diinjemkeun. Ipan karunya ya perlu cenah. Heuh, jigara tagih heula bisi lilang ke teh. Sia mah percaya ka nu kitu atuh. Ek dipake tuh ku si RT na. Heuh, tagih. Oh, ini Bang ya? Heeh. Aing si kunyuk jadi teu fokus keur ngedit keur naon. Aduh. Si Hansip. Jiwong. Nyasip. Kemana wae ku aing di teangan teh? Aya orang tara kemana-mana. Lain ketitipan bejak cik si RT. Poe ayeuna cenah. Oh, duit teh asip. Heeh, sedang adon dipapake kurang karu duit teh. Can aya sip euy. Iya mah. Udah kudu aya ayeuna cenah. Kumaha tuh? Nyaut teuing aing teh bisa nulungan ayeuna mah wayahna. Duh, atuh kumahanya sip. Atuh tombokan we heula ku sorangan sip. Tuh eling Mang Jiwong mah. Aya jualan eueuh. Jualan sip. Heeh. Mau di talangan heula. Aing mun aya mah meureun ditulungan ngan keur kosong tuh. Oh, sip. Naon? Aya. Naon euy? Cau. Cau. Heeh. Cau.
pangajualkeun cau. Di mana cauna? Tuh, sip. Itu payu itu 50.000 mah. Paneh hutang dengan 50. Oh, nu itu. Tuh, itu tuh. Geus we atuh ayeuna uang tuar ku aing. Heuh sok. Hayu atuh bantuan. Banyak ku sorangan. Mane watu sip da babari ieu? Aduh, van jangkung. Moal. Ih, iya mah. Aing kagok keur ngedit sip. Heuh sok. Nah eta ca usaha. Lah saboro. Yang penting mah aing salamet we heula ayeuna. Mang Jiwong ka dieu heula tuh. Atuh sok wae sip. Ih, aing eueuh batur bisi aya nu nyarekan ka aing buru ka dieu. Aing mah sia sip. Sok buru baturan aing heula. Heeh atuh buru. Aing warna kumaha ieu? Nah tuar mah tinggal diurukeun atuh sia teh sip. Banyak kudu ditaekan ku aing ieu. Masih ya we. Bedog cuy. Aing nungguan di dia ya. Ya bedog teh di mah. Wah. Atuh buru sip. Kan hese nah. Jep. Euy, naon deh? Keur naon? Iya aing teh Mang Jiwong bayar KRT ku cau geura ngarujitkeun pisan. Bayar tuh cau. Heeh. Tong obat cungur buru lah. Obat cumur sia geus di mana, Ding? Beli gas. Beli gas. Heeh, sok. Buat. Tuh, kumaha tuh ada jangkung. Kenapa eta teh cau nuan doyok euy. Lu make bedog meureunna. Buru atuh sip buru. Ban hese. Sia malilasan nih. Aing lempang kumaha? Ban, Nah, na cau dijual. cau naon ke? Itu cau nu di ditu. Hanteu na ngajual cau segala aing beuki kene dipisangeun ah. Oh, sugan teh dijual pada itu ek di arala tuh. Dialak usaha ken. Ku si Hansip. Iya nama ku si Jiwong sana. Ek pake mayar sana. Anu bener. Yung buat tempok ka deui Iya di siap. Wah, sia gondong. Mari di aing. Dibere pajangan kan. Iya. Cek aing ge sok kitu tah. Iya, cek aing teh. Emosi. Satu sip, lupa hese ieu mah pan eueuh butuh aing oge naon. Tuh si Wa. Pinjam bedog. Taruh ku aing sia kunyuk na peda naon cau aing ek di tuar. Cau saha ieu? Aya cau sawa. Cau aing na sia rek dituar pake bayar cenah. Naon Mang Jiwong? Dia maksudna naon teh? Teu apal wa suka teh lain cau Wa. Iya atuh. Jabrat Bang. Oh, Jabrat. Lah ikut tuh cau Wa. sia bener sia naon maksud sia. Jabrat Bang lah. Masalah wae. Si Wa deui. Teu apa suka teh lain Wa. Maksudna kumaha sia cau aing rek kumaha? Nah sia Jiwong cau wadoyok kalah pake bayar ka aing atuh. Da aing mah teu apal cau nu wadoyok ka sia teh sip. Tuh aing ini sia ulah jual-jual babas. Nya, Wa. Sia teh nah pararadu pisan sia. Nya, Si ada itu da duit RT dinjem ka si Jiwong. sia deui tah. Panu iman nulungan wa. Udah kamari ripuh pisan. Henteu Wa. Bayar kehe da kalek mayar ku cau aing sia tuh. Kayak dibayar Wa. Buru bayar yo. Ya, babas sip. sia ulah. Nyan we masalah sia mah. Wa ingin kan cari. Ulah Wa ulah. Heuh bayar atuh sok. Engke can aya. Main ek ngajual cau batur wae sia kehe dihalalkeun wae ngahalalkeun segala cara sia mah. Pan maksa. Maksa kapan dia nginjumna ge. Oh sia maksa. Sia kalah kasurang-surang kitu ku aing ditonjok geura. Tonjok Bang sekali mah darujit beung. Gitu. Iya, ku aing babah. Aduh, Wa. Bayar cek aing teh tah. Nya dibayar sip engke. Kapan siar cenah kudu ayeuna tah. Engke sia teh. Nya nyeri Wa. Ali deui walah maju. Bang da sia cungur. Cek aing teh goblok teh sia sok nya we masalah. Nyawa ke dibayar. Sing bener kelakuan teh ku aing si di jabrod geura. Nyawa. Jabrod Bang lah. Untungan iya, untung kan nyahoan cek aing. Aing can dituar tah mun geus dituar aing rabi ku wadoyo. Akan Siat cungur Hansip wanita teh padaya wadoyok. Durukeun lengah teh wadoyok peak sia ku aing haram cat aku nyuk teh. Aduh aing urusan teh jeung si Wa deui. Ah, aing.